Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kadulur anu di lembur, baraya anu di kota, pamugian dina rasa rehat, baragja milik walu yang mulus rahayu pinanggih ti Gusti Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sing rasa rehat, baragja milik sadayana ku usik malikna diri urang ku kersani Gusti anu Maha Suci. Rahayu sing sarehat pokona anu ningali channel ieu nya. Di urang kaleresan seueur pertarosan seueur pertanyaan atau banyak pertanyaan yang belum terungkap atau yang banyak masih bertanda tanya gitu ya. Kebanyakan dikarenakan bahwasanya budaya itu tidak jauh dengan klinik atau permistisan. Sebelum ke ranah sana kita harus tahu dulu gitu. Kita harus tahu dulu tentang masalah sejarahnya, tentang masalah titik harti, titik bukti, titik sejati sareng sajabana. Kita harus mengenalkan tata titik dulu sebelum ke hal yang paling puncak, yaitu adalah seorang spiritual. Kita harus tahu dulu ini apa, ini bentuknya gimana, kok bisa gini, kok gini gitu. Kita itu harus, karena orang dulu itu tidak menyebutkan salah satu fungsi dalam hal benda budaya, entah itu kujang, entah itu keris, entah itu golok, entah itu apa, entah itu sajen. Orang tua kita dahulu itu tidak langsung secara togmol, bahasa Sunda nama, tidak langsung secara menghartikan ini gitu, tidak. Akan tetapi kalau kita mau mengguar budaya atau mau menggali ilmu-ilmu tentang budaya, itu pasti ada. Kenapa sih kartun kok seperti ini? Kenapa sih kok leluhur seperti ini gitu? Nah, saya sudah simpulkan pertanyaan-pertanyaan di media dan juga di masyarakat yang masih membingungkan, kok bisa gini. Kita pungkas sekarang, oke? Yang pertama, ada pertanyaan di dalam media, komen-komen orang-orang kemarin. Apa itu Sunda, atau arti dari Sunda tersebut itu apa? Itu pertama. Sunda ini menurut saya bahwasanya Sunda itu dulu sejarah dilihat di dalam buku-buku orang-orang Belanda. Tetap aja orang Belanda nyarinya di kita, kepada orang-orang terdahulu kita, kepada guru-guru kunci kita. Sunda yang saya baca itu adalah sebuah paparan yang sangat luas atau wilayah yang sangat luas, yang memang Sunda itu tersendiri dikatakan di dalam buku The Kingdom of the Sundaland, atau paparan yang sangat luas, atau dataran Sunda yang sangat luas. Bahkan Bali pun, Kalimantan, Sumatera itu masuk Sunda. Bahkan zaman-zaman sekarang, waktu dulu krisis entah itu kejadian apa, Bali menjadi provinsi Bali, padahal dulunya itu adalah Sunda kecil. Dan juga gedung Sunda kecil pun masih ada di Bali dalam pemerintahan Sunda dulu, karena Sunda itu adalah sebuah paparan wilayah yang sangat besar. Dan menurut saya juga Sunda itu adalah sebuah kebijakan dan juga tongkat untuk melampaui karakter-karakter kita dan juga jati diri kita sendiri sebagai orang Sunda. Karena Sunda itu diajarkan bahwasanya Sundanologi itu ada, dan bahwasanya Sunda itu mengajarkan tentang budaya-budaya atau yang disebutkan dalam bahasa Sunda, mun urang mah cenah ngabogaan karakter Nyunda. Entah itu pelajaran sopan santun, entah itu pelajaran segala rupa kebaikan-kebaikan, itu diajarkan di Sunda. Nah, itu adalah sistematis atau ajaran-ajaran pikukuh orang Sunda gitu. Nah, kalau kata Sundanya sendiri, ada yang memaknai air, ada yang memaknai putih atau suci bersih, ada yang memaknai gunung, ada yang memaknai air mengalir, dan banyak versi-versi lainnya. Nah, tapi kita simpulkan bahwa dulu
ada yang namanya Gunung Sunda Purba. Sekitar berapa ribu tahun ke belakang ada yang namanya Gunung Sunda Purba, terbentang dari bukit atau sekarang Gunung Burangrang sampai ke Gunung Manglayang. Nah, itu namanya Gunung Sunda Purba, yang di atasnya saking tinggi 7000 mdpl kurang lebih. Di dalam buku dicatat bahwa Sunda itu mempunyai gunung purba yang sangat amat tua, dan juga di atasnya dikelilingi dengan es atau saking dinginnya, saking tingginya gitu. Jadi di atasnya itu ada esnya. Gitu. Makanya di sana disebutkan kesucian, disebutkan juga arti dari putih, disebutkan juga dari air mengalir, karena gunung itu gunung yang sangat amat besar. Bayangkan 7000 mdpl, 7000 mdpl, jadi jangkung pisan gitu. Yang katanya orang yang berjalan atau orang biasa yang orang berjalan itu mun ieu mah keur ngalalanya keur ngabolang dari Hindia mau ke Indonesia, itu dari daratan Sumatera terlihat pucuk putih dari Gunung Sunda Purba. Saking tingginya terlihat dari Sumatera dan Kalimantan. Saking tingginya Gunung Sunda tersebut. Nah, di dalam buku tersebut, di mana ada gunung itu pasti ada peradaban-peradaban orang-orang di keliling-keliling gunung tersebut gitu. Karena apa? Karena di Gunung Sunda tersebut itu terlihat banyak permukiman. Kata orang India teh, kusabab ngedalkeun hese orang India disebut Gunung Cuda cenah. Padahal itu Gunung Sunda. Gitu. Nah, di sanalah wilayah-wilayah Sunda berkembang. Maksudnya berkembang itu di sanalah wilayah Sunda menemukan bahwa Sunda itu artinya gunung, air suci, bersih, dan juga paparan yang sangat luas. Itu sudah tergambarkan dalam gunung tersebut. Gitu. Para wargi sadayanya. Nah, eta Sunda teh kahiji sanes agama. Sunda sanes agama. Anu kadua apalagi dengan aliran sanes. Tapi budaya itu mengajarkan pikukuh ajaran-ajaran kebaikan. Gitu. Ajaran kebaikan yang tidak menyimpang dalam hal agama apapun. Entah itu Kristen, entah itu Buddha, entah itu Islam, entah itu apa, tidak menyimpang di dalam Sunda tersebut. Karena apa? Di Sunda itu diajarkan ajaran kebaikan, karakter yang mulia, budi pekerti yang bagus. Itu di Sunda. Handap asor cenah, somea, itu di Sunda. Manakan saluhureun, manakan sahandapeun, manakan uyunan, manakan pantareun. Nah, eta di Sunda diajarkeun gitu di ajaran Guru Sunda. Akan tetapi Sunda itu tersendiri adalah wilayah yang sangat besar. Tarumanagara, Pajajaran Negara, Cupu Negara, Banjaran Negara, dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya, Pajajaran Negara, entah itu Punta Negara, Salaka Negara, Tarumanagara. Nah, itu adalah sebuah sistem peradaban kerajaan yang dipapari atau yang di wilayah Sunda tersebut. Galuh Negara di wilayah Sunda, Pajajaran Negara di wilayah Sunda, Tarumanagara di wilayah Sunda, Salaka Negara di wilayah Sunda. Nah, dulu itu bukan dinamai dengan Sunda atau Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, di paparan Sunda itu ada lagi yang disebut dengan Nusa Larang. Panjang lagi. Akan tetapi di sini kita akan membahas tentang masalah Sundanya saja. Sunda teh mun urang mah salah satu paparan anu ageng anu ngajarkeun karakter-karakter budi pekerti anu alus. Gitu secara singkatnya. Henteu bertele-tele tentang hal kemistisan, entah itu klinik, itu henteu. Akan tetapi ajaran-ajaran di Kuku Sunda tentang kebaikan yang harus diceritakan turun-temurun.
biar henteu leungiteun atawa pareumeuh obor cenah bahasa teh kitu lawannya. Eta karek pertanyaan nu kahiji. Pertanyaan nu kadua nyaeta, apakah kujang itu senjata orang Sunda? Iya, nu loba banyak perspektif yang salah. Loba anu ngedalkeun bahwa kujang jika kieu gitu. Kapendak abi bahwasana urang ngagaduhan kujang. Contoh. Nah, si kujang ieu kitunya si kujang ieu teh naha jang naon garudung atau jang perang gitu. Kita masuk ke logika kita sendiri bahwasanya kujang bukan untuk salah satu alternatif alat perang orang Pajajaran, entah itu orang-orang Sunda, tidak gitu. Nah, karena secara logika biasanya kan ini ke rumah ipis gitunya, biasana orang baheula gitu empu-empu anu sok ngagadi nyeun-nyeun kujang teh geuning nya dedak apal bahwa si kujang ieu teh sanes jang peperangan, sanes jang perang urang ngelawan saha henteu. Tapi kujang ieu teh salah satu simbol siloka pikeun urang Sunda. Nah, kujang ieu teh gitunya kedah memahami silib siloka sindir sampir sasmita sareng kuncina mun urang mah kedah apal bahwa ieu kujang teh atuh teu enakeun nya bahasana ge teh enakeun jang perang keur masa gede kieu sedengkeun panjangna kujang paling ageng saka pemendak abi paling 34 sentian eta kujang naga paling panjang. Kujang ciung bari araripis deui bari mun dipake perang seestetik mungkin seestetik kieu empu-empu orang terdahulu. Contoh pan moal perjanjian merenya lamun rek perang teh lamun rek aya nu nyerang teh contoh aya nu nyerang dak Pajajaran perang Pajajaran merang empu can anggeus nyieun si kujang teh kela euy kagok kedik bolongan pan teu mungkin kunaon gitu jang perang seestetik ieu jeung di orang terdahulu palalinter cara redas lamun rek nyieun jang perang meureun geus we nyieun bedog nu panjang atau pedang samurai nu panjang. Tapi kenapa si estetik ini gitu si kujang teh? Nah, secara tidak langsung mun dipikiran, oh ini tuh adalah siloka, aya tonggong, aya beteung, aya panon, aya nyungcung kujang nu agung kakahiyangan tur para hiyangan mugia salawasna aya ngadeg dina pendirian orang Sunda. Kujang kukuh kana janji silibna eta. Gitu para wargi bahwa kujang teh sanes jang perang mungkin ayeuna di banyak paguron-paguron pencak silat nu ngangge kujang. Mogios kana naon. Ngan orang terdahulu nya menurut abi kangge perang apakah harus seestetik ini gitu. Kalau makan aya kujang banguk, kujang jago, kujang ciung itu seueur palawarginya. Ieu tina kujang. Sedangkeun kujang itunya rentan atau rawan potong mungkin korosi anu nepi ka ayeuna entah itu pertama buat empu-empu orang terdahulu membeureun ajeg kuat gitu para warginya. Nah, iya salah satu kujang ciung sareng deui panon tilu. Nah, sareng deui si kujang teh satu buktos karuhun atau cendera mata karuhun anu kurang kedah dijagi ayeuna teh. Gitu bahwasannya kujang eta ngagaduhan silib siloka mun ayeuna mah ngagaduheun pedareun deui tingali atuh naon anu ngaranna manuk Garuda da teu aya asli nama manuk Garuda teh nya. Ayana elang Jawa, ayana perut putu tikukur teu aya manuk Garuda mah. Tapi eta harti tina Garuda atawa filosofi tina Garuda naon gitu. Nah, kujang ge salah satu simbol keagungan negara waktu dulu, simbol keagungan kerajaan waktu dulu, simbol nya anu kedah dipedar, kedah dibacakeun da aya nu ngaranna simbol-simbol karuhun baheula mah kedah diaoskeun
heula gitu. Abong tina besi cenah senjata henteu sadaya nya palawarginya punten gitu. Karena orang terdahulu nyimbolkeun entah itu karena batu, karena naon, karena sesajen, karena besi atau kujang, keris gitu. Itu salah satu simbol-simbol si lokal gitu palawargi. Next anu katilu nyata pertanyaannya, kenapa orang Sunda diidentikan dari 4 sumber air, tanah, angin, api? Pertama dari air, karena orang Sunda paham kedah maca dirina sing apal ka Gustina, sing kenalkeun diri sorangan pasti apal ka Gusti urang sorangan. Aya bahasa kitu cenah. Lain cenah da emang bener. Lamun urang yakin ka diri urang geus maca diri urang bahwa kawasa pangeran ngadeg ngancik di diri urang usik malitur ku kersaning pangeran, urang teh bakal pajeung jeung anjeunna, bakal apal anjeunna anu merewelasan asihan ka diri sorangan tur sapihandean bahwa urang teh kaancikan ku anjeunna. Jika kitu pikiranna kumaha? Pertama kana cai cenah orang Sunda mah salah satu sumberna teh kusabab cai itunya di urang, di dalam hirup urang, saumur hirup urang pasti moal lesot tina cai, moal jauh tina cai gitu. Pertama cai getih, cai mata, cai mani, cai soca, cai sendi, cai ciduh, cai hampir hirup kusabab atawa cukang lantarana 88% urang teh cai getih, cai mata, cai ciduh, cai mani, cai ieu bisa ulek-ulek dilak-likit tidak sendi aya caian ya. Nah eta salah satu sumber kehirupan cai eta teh. Jeung di alam buana si cai eta bahwa cai teh bisa ngahilangkeun dahaga, da kusabab urang mah bisa nahan lapar tapi teu bisa nahan kana cai. Da kusabab urang mah butuh hirup tina cai atau butuh hirup sabab cai eta kalau artinya. Jadi urang teh bersyukur bahwa tingali itu nya cai jam-jam di mana? Di Arab. Rekesan cai jam-jam di Arab, direkesna kumaha, didupana kumaha, diwiridkeunana kumaha. Di Arab padahal sumber caina atau mata caina ngan hiji cai jam-jam. Wah di mana-mana. Ya. Iya teh naon teh nu datang teh nu dongkap teh di mana-mana usabab hayang ngarasaan cai jam-jam. Salah satu sumber mata air nu karuhun aranjeuna, ku karuhun urang, ku rasul-rasul urang, ku nabi-nabi urang didamelkeun di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Ismail bahwa cai jam-jam cur kancung kaluhur direkesna lah di urang mata air teh loba. Di orang di Indonesia terutama mata air teh Allahu Akbar seueurna sirah cai seueurna. Tapi orang sok para bersyukur karena bogana sirah cai ku kolot baheula didamelkeun, ku karuhun baheula urang didamelkeun tentang masalah sirah cai. Padahal eta teh mere beja mere pepeling pikeun diri urang bahwa di urang ge ngabogaan cai anu kusabab urang bisa hirup ku kersaning cai gitu. Nah palawarginya anu kadua nyaeta tina taneuh. Kunaon cenah diidentikkeun sumberna kana taneuh? Kusabab orang Sunda mah apal kadarina cenah. Apal saha ieu teh. Jadi di dieu teh kudu apal kana purwa wiwitanna, kudu apal kana purwa daksina bahwa ieu teh ya kulit, daging segala rupa teh di mana? Di jieuna teh tina taneuh. Kaluar tina taneuh balik deui kana taneuh. Naon bedana jeung kembang? Muncul tina tauh paneh dina taneuh. Lah urang ge teu jauh beda juga kitu. Kaluar tina taneuh tong sok asa jadi dina langit. Kitu balawargi bahwa taneuh teh mere pepeling keur urang sareng deui maneh anu asup kana sumut, dahareun-dahareun anu asup kana sumut, kana waos kitu kana baham di mana lamun teu tina taneuh. Contoh rek ngopi, sangu, tempe, liwet, naon deui bonteng jeung sabanding lamun eueuh taneuhna rek ka mana. Makana salah satu sumber kahirupannya eta taneuh.
makanya tanah ulah dipunggaran, tanah ulah dikomersilkan, tanah komo pikeun jadi perdebatan piributeun kahadean ya. Eta teh salah satu sumber alam atau pangeran nyiptakeun tanah pikeun urang-urang keneh, pikeun jelema-jelema keneh kitunya. Eta anu kaopat nyata angin sa udara, kabeh anu ngahirup angin di alam ieu masih keneh bernafas ku angin. Saudara anu masih keneh hirup bisa napas ku angin eta saudara. Makana aya bahasa saudara, sa teh di dia teh manunggalkeun, contoh sa piring babarengan, jama-jama loba jadikeun sapiring disebutna, tapi lamun sorangan disebutna sok piringan, sok tah sapiring loba. Sa didinya eta huruf manunggal dimanunggalkeun sa udara. Sa di dieu teh babarengan, udara di dieu teh nya ieu udara. Nah, udara di dieu teh babarengan, di mana orang bisa ngahirup udara ieu babarengan eta disebut dulur atawa saudara. Itu kalau artinya. Nah, ayeuna kunaon anu kaopat nyaeta seuneu. Nah, dina seuneu ieu kitu nya. Nah, seuneu ieu urang rek naon wae eta dilogikakeun atawa diasupkeun kana hawa nafsu. Hawa nafsu teh teu bisa leungit, tapi bisa diatur. Kumaha si sanggup, kumaha si keur nyangu. Si seuneu teh kudu diatur. Si sangu teh si seuneu teh kudu dinaon? Disantaikeun, ulah gede teuing sing tutung, ulah leutik teuing sing gates. Kitu palaweuki. Nah, api ieu nyata salah satu sumber kehidupan ku sabab naon ditinggali di diri urang bahwa urang teh boga hawa nafsu. Eta kaji anu kadua, lamun urang sangu dahar rek nyangu, lamun teu eueuh seuneu rek make naon? Magicom ayeuna. Da kusabab magicom pernah diteliti bahwa magicom teh goreng pikeun urang dikonsumsi tiap hari. Da kusabab ngagaduhan gula anu tinggi beda jeung hawu asupan gitu lawannya. Jeung deui urang ka mana-mana pasti kedah diseimbangan ku seuneu, entah itu ngarokok, entah itu naheur kopi, naheur cai, naheur ngabubui itu ngabubui ieu seuneu sumber kahirupan gitu kalau artinya. Nah, eta tilu pertanyaan heula mungkin dilanjut deui urangnya di YouTube next. Nah, ini nama urang mudah-mudahan artinya jadi pientengeun ke urang bahwa giliran umura anu ngabudaya sateuacana hatur nuhun sampurasun. Assalamualaikum.